Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pangjejer, sareng para pamilain anu kusim kuring dipika hormat, wilujeng enjing. Puji sinareng syukur hayu urang panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nu mana sagala nikmatna urang tiasa kempel di ieu tempat di kaayaan sehat wal afiat. Salawat sinareng salam mugia tetep dicurah limpahkeun ka junjungan urang sadaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, ka para sahabatna, sareng urang sadaya salaku umatna. Ibu ngamuhun safatul karimah dugi ka akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Tebangkeun wastapun Natasha Dwi Angelika, sengkuring nyanggem janten panembu catur. Ngahaturkeun nuhun saageng-agengna ka para pangjejer sareng pamilaon anu tiasa hadir di ieu kasempatan bade ngabahas sareng ngadiskusikeun salah sahiji bahan ajaran nyaeta e-book sareng buku fisik. Ku kituna supados teu nyokong kana waktos, hayu urang sadaya buka ieu sawala sasarengan kumaosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para pangjejer sareng para pamilaon anu kusim kuring dipika hormat, sarta acan kana acara nu salajengna supados teu disaha-saha sengkuring sejanepangkeun para pangjejer nu bade ngadugikeun kamandangna. Pangjejer kahiji nyaeta Bapak Kuswara Suhendar MPD, mantena mangrupikeun Wakasek Kurikulum SMAN hiji Majalengka. Wilujeng enjing Bapak, hatur nuhun kana kasumpinganana. Pangjejer nu kadua nyaeta Ibu Emma Hermawati SPD, mantena mangrupikeun Wakasek Sarana sareng guru anu kawilang senior nu margi parantos ngaroskeun parobihan-parobihan dina bahan ajaran salami ieu. Wilujeng enjing Ibu, hatur nuhun kana kasumpinganana. Para hadirin, supados urang leuwih neuleuman ngeunaan jejer anu bade dibahas ku urang sadaya, hayu urang regepkeun kamandang ti para pangjejer. Ka Bapak Kuswara Suhendar MPD, sumangga kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Bapak Kuswara Suhendar MPD anu parantos ngadugikeun kamandangna. Urang janten leuwih terang naon rupina anu didugikeunana. Salitna parantos muka pandangan urang ngeunaan e-book ieu teh. Numutkeun matana, e-book teh mangrupakeun salah sahiji bahan ajaran anu diaksesna leuwih gampil. Kusabab dina kaayaan ayeuna teknologi teh janten objek utami kanggo para siswa. Tinggal buka buku, tinggal buka HP, buku tiasa langsung dibaca. Miharep ayeuna e-book ieu teh para siswa tiasa leuwih aktif sareng ngamudahkeun diajar di mana wae tanpa kedah nganyandak buku anu seueur. Kumargi kitu hayu urang lajengkeun we ieu sawala. Salajengna ka Ibu Emma Hermawati SPD dihaturan kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Ibu Emma Hermawati SPD anu parantos ngadugikeun kamandangna. Numutkeun mantena, e-book teh aya kaluwihan sareng kakuranganana. Kaluwihanna nyaeta sumber pangajaran tiasa langkung inovatif, efisien, sarta nyadiakeun ragam soal-soal anu tiasa dicobi ku para siswa. Sajabi teh eta pangajaran teh tiasa dilakukeun di mana wae, lain saukur di sakola tu ramah lingkungan. Ukuranna leuwih alit kusabab ngahiji sareng HP. Ari kakuranganna nyaeta teu sadaya siswa disawioskeun ngaakses HP. Janten teu tiasa diakses ku para siswa sarta kakendala ku sarana oge prasarana di daerah pelosok sapertos internet anu sesah diakses. Kulantaran waktos anu sakedik deui, salajengna simkuring bade ngawatesan kanggo pamilaon nu bade tumaros ngan saukur tilu urang dina ngadugikeun patarosanana, kedah ngacungkeun panangan serta nyebatkeun nominatur kelasna. Hatur nuhun ka Nida 11 IPS 2 anu tos ngadugikeun patarosanana. Patarosan kirang langkung ngeunaan efisiensi e-book sareng buku fisik. Teras kumaha lamun aya nu gaptek dina teknologi sarta leuwih nyaman ngangge buku fisik. Sumangga ka Bapak Kuswara Suhendar kanggo ngawalar patarosan ti Nida 11 IPS 2.
Hatur nuhun ka Bapa anu parantos ngawalaran patarosan tingga anu isi walarana nyaeta Ibu buku fisik teh sami-sami efisien utamina tepat sasaran. Misalnya anu teu tiasa nggunakan HP maka tiasa nganggo buku fisik sareng bahan materi nu sanesna tiasa di print. Teu karaos ieu acara teh parantos rengsek. Alhamdulillah ieu acara ti kawit dugikeun ka rengsena parantos kalaksanakeun lancar. Kukituna hayu urang sasarangan nutup ieu acara kumaosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Simkuring salaku panunggu catur sareng sapara kanca nada dihapunten anu kasuhun bilih aya pariosan oge paripaos anu teu geunah ka manah sadayana. Mung sakitu anu tiasa kapihatur, hatur nuhun ka sagala perhatosanana ti sadayana. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.